Aku mah tuh munggah kedeng deui sukan. Teu kabeli daging-daging acan ayeuna ge kumaha tuh? Heeh. Geus pugu minyak mah. Eueuh saeutik-tik acan. Beas oge sagelas. Nggak selalu mikiran gitu dah, yang penting puasana we abdol lah, cacap. Heuh pan kumaha? Nggak saya jadi awal mah loba tinggal neng lah. Kayak menang, ya daging mah tenang dah. Mahnya 2 tahun rarabi lauk asin deui daang teh. Sekali-kali mah tuh jeung daging. Ban tiap tahun ge manggih mah daging teh. Cek saha? Lauk tari deui. Bosen. Geus napal di dieu tah cucuk teh tah. Biasa, nyablak juga pada Bapak ini ya, dengit ke dia tak otak teh geus ngagoeng yo muteran. Kudu kumaha yo. Cuat terus bisnis loba kieu gitu. Heuh sinya. Eta pilihan awan wis tah. Heuh ni loba. Kayak geus eta mah kayak nyangan mangkat. Kebenaran si Monang. Sebenarnya boga duit cengar-cengir gitu mah. Tum. Salam. Nang, Hei, Gi. Nang tulungan tuh nang. tulungan naon? Jem duit keur meuli daging. Sia datang-datang nginjem duit ka aing. Boga aing ge di sidang tah pamajikan. Oh ngablek-blek we hayo tah. Sama majikan aing ge bieu tita ka dieu si Nanang loba duit mah. Tanya tah. Gi, Otak sejuat jem duit tuh. Boro-boro minjem duit. Ieu ge daging hese meuli. Manya aing kudu Duitna teh si Ita. nyayur jantung cau di jantung cau deui. Tunggu kene eta jeung daging mah teh hipu pelem. Komo Saya nyaho tuh si Gondrong menang duit cenah. Oh ngadeng mah sih eta budak usaha maju cenah Lin. Naon bisnis manila ini bisnis naon mana? Henteu mah eta tadina pan bisnis haya non teh dina pakan. Ayeuna mah maju cenah non dina usaha hayam. Tah, beneran. Sabar kan ya? Hayu. Yang mana di dia? asik. Ayam euy. Tekau ngadengin daging. Gaskeun ya? Ayo lah. Itu urang arek ngetakeun bumbu heula heuh jeung daging. Eta. Kumaha maneh we eta mah ting hasil ting moal tah. Tong salahkeun nya. Dan Mun tah hasil daging tah. emang majikan sia tara dibere daging. Oh, sapada tapi gue boga daging atah mangan Bu Hasyum. Wah, sia bahaya mun can teu meunang dicaca bisa kumaha majikan. Adenge info mainan menang hayam di saha? Cok, eta baturan apa majikan. Oh. Aduh, cicing-cicing di rumah teh. Oh, saya tapi non can jelas sih. Kiraku tenggare ka babaturan. Sakereut-sakereut emang mah. Tuh, Bro, urungna ge tempo. Oh, ini mah. Oh, loba euy, siga mah aya dihanap ya. Asik euy. Munggah teh jadi si Aa arek ngetakeun daging hayam. Ieu teh meuni. Parah. Beneran nih. Ikut bumbu nala. Wis, ieu. Hor. Ikur sakieu doang. Mantep dah. Saya we. Yang penting mah si Aa mawa daging hayam. Engke urang olah-olah. Boh, iya hayam mulus euy. Sip, pokokna mah yo jang mungah yo. Bisa dijendak. Aduh. Wayah nanya. Aduh. Sekolah ke tah. Mamam heula, dah siang babaraha poe deui mah isukan pageto. Bisa dilekek kudek. Duh. Tuh dilekek. Heueuh, dilekek. Nyaah. Duh. Pusing. Ya cager maneh. Alhamdulillah. Oh, geus mar. Euy, tieun. Dong aing bebeja. Hah?
Kela ngiuhan lah hayam ya karunya pas panaseun. Nah. Geus dimaranak lah. Hah? Juga bisnis ayam beja euy. Aturupan kumaha nya ari bebeja sok sieun teu ieu, ari teu bebeja heuh da maneh ngapasti nanareang. Aya naon kra? Dekat sebenarnya mah era kan dia teh rong. Kunaon? Sama era-era aku suka karek kuah-kuah kunaon kra? Aya naon? Mentah hayam teh rong. Mentah ayam. Kan penting teh munggah ayeuna teh. Mentah hayam kan dewek mun kitu dek teh juragan hayam pan lain. Cek si Nanang geus ya bisnisna hade. Bisnis naon si teh sok nyieun hoak we. Ulah sok didenges ieu mah. Eta tetangga membuatkan pemajikan ngomong. Naon cenah? Terus si Denny mah maju usahana. Tadi nu usaha dinampakan enang semaju kana hayam. Wah, sok ngedenge. Kita hayam loba. Wah, eta mah lain urang. Gua baturan kur ngurusan doang. Pemajikan deh di dapur mas sing koleang we, mas sodef, bakso, nyangan daging coba sih teh teh munggah anjing. Lauk teri di lauk teri. Deui. Hangin daging. Bere jantung caus teh sepan behipu. Lamun henteu kulubkeun anak awi iwungnya ho iwung meureun tah jeung gedang hijikeun ngeunah. Sia mah teu make hayam-hayam teu boga mah ulah sok maksa-maksakeun dan nu penting mah puasana eta. Ke pemajikan mah. Zaman Pada teh ka masih yuk. Keur nyiaran bari guru tuh. dicarekan deui. Daging atuh. Oh, tadi nyablak. Loh. Paceuna ge. Keur anu ngaranna awewe mah kumaha nya hayang tangan kieu we ho. Heuh katanya mah usaha teh kumaha hese. Oh, aduh aing teh tega euy bener euy. Tah, aya yo. Bikang ye hiji-hijina yo. Tah. Anu kieu we geus. Kumaneh arasakan bawa engkedek menta sapiring saong di maneh sapiring di maneh geus asakna kumaha? Juga Bener nya? Sok pokot lah. Kuan teh heula we. Urang. Yo. Pokona mah bawa gae doh. Montok gede deh yo. Aing mah atuh nuhun pisan. Pokona mah tenang we. Kedek menta asakna ulah henteu nya sapiring sewang. Penyangga satu sok lah, ayeuna teh karek marabu deui tong lain can diparaban pan. Oh, Majikan deh. oke, sip. Oke, diantarikeun saha piring hewan. Ulah henteu, ulah poho. Oke. Jigru lah itu. Oh, geus persiapan bumbuna. Oh, siap-siap. Eta ayam teh di mana heula. Oh. Iya keur ningalian ieu pot kembang. Beusuh. Non aya daging teh. Dieu ti si Denny. Menang hiji hayam, ngan tapi dibagi dua. Belah ewang. Tapi saeutik meureun. Gede hayamna. Oh, gede. Oke, ayamnya pan ditenun di si idang heula. Heeh. Ditenun mainan kayak dipencit, kayak sore dah, kayak dibagi dua, kayak diasakan weh. Tapi yang asakna ngan si Denny menta. Oh, Teu jadi masalah biar asakna. Heeh. Tete bumbu kumaha? Geus lah, geus siap. Oh, geus siap. Heeh. Oh, baik. Tapi bingung cengek jeung minyak eueuh. Heuh pan hese nu kitu teh mahal, nyalangka deui. Sakalina ayam mahal mungkin naik deui. Heuh, mantagna geura gawe atuh si Aa teh Heuh eta ulah mikiran teh ngasakan kudu kumaha geus we di seupan kek di dijen pais kek. Dijen naon kek, yang penting asak we. Manya dipais teh. Nya ngeunah ya daging hayam dipais ulah salah. Iya. Si madok kayak bumbuna si mahi. Kumaha tuh ieu teh ai. Yang geus satu aneh ngarek ka eta heula ka dapur heula. Itu. Heeh. Aduh, alhamdulillah. Ada tenang hati teh titik. Terung singting tak pemajikan ya. Aduh, kang kembali lah, menang sabola alhamdulillah. Yang penting hasil. Lah, syariah tidak nanti.
Cik yang penting mah boga daging. Cara batur. Jadi miluan munggah teh aya nama saya aya arek eta diolahkeun. Pemajikan ka mana meuli ieu sugan bumbu. Alhamdulillah yang boga babaturan si Gondrong bager. Kajeun sabelah ewang oge jeung si Nanang. Si ngeridonya mana sorek dipuncit kumaha deui atuh da emang nasib maneh Mas kudu diasakan. Urang rek yang babaturan heula nya maneh ulah ka mana-mana. Lah kasareh ieu jelema. Ongko arek muncit hayam. Sama pagapan teh ngan sare we sare encan ge puasa kabayang sia mun cara geus puasa ngan molor we meureun molor pagawean teh. Woi. Woi. Molor wae. Dia dek ka imah eta pamajikan sia canana geus buang bodas geus koneng. Hayu atuh geura kuncit. Geus sore ieu teh, jam sabaraha ka? Jam 5. Kan kedeung deui meureunnan. Hayu gaskeun ah. Mencit ayam. Heeh, hayamna kudek dituneun di teras imah. Wah ya tuh yuk. Ayo. Emang coba banget lah kajian GG dah. Oh, kesana. Pandek, peso marintu. Kedeng, daguan nyola peso. Museukeut nang. Maaf, daguna. Edan sia manang. Si aek nuar awi, arek muncit hayam. Pajan belah 2 bagi 2. Apa dicacag ge bagi 2. Iya, ke mana? Nyacag hayam. Tuh. Udah, geus dah. Ayo. Geus sia mah kampak sakalian. Dicacag ping-ping na kita. Kumaha respon pamajikan eta ngadenge menang hayam sia? Aton pamajikan ah. Ayeuna pan bisa daang jeung daging. Si aek nyokot bagian naon engke nu di belah 2. Dadana ping-pingna lah. Aing ka bagian tungir. Yang penting mah ngeunah we daging sa teh. Waduh, nang Ai hayamna mana atuh? dia ku aing teu di dieu. Coba ke pamajikan apanya? Coba ku aing telepon ke pamajikan. Sia mah hayam ka dieukeun aing mau bedog hanas tadi geus ngasah. Ari hayam. Henteu. Aduh. Pan ku aya tadi di tengah di teras. Sugan ku mamang geus diasakan. Henteu nya. Nah. Ku aing di dieu, Hang. Heuh, ka mana aya? Meunan di dieu? Aing mah. Aduh, nang aing. Ieu dieu yang bener aing nang. Aing mah kemana hayamna atuh? Aing nu nyolong. Dia hanas mau bedog jeung nyacag, pamajikan geus nyieun bumbu. Carekan Malaysia heuh. Atuh aing ngasakan naon atuh? Aing. Cari ku aing di dieu nang. Aduh, aing. Aing apes. Sasapu geus angeus maraban hayam geus beres. Dah tinggal neang dagingnya mah yo. Tadi dek geus mesen pan. Ah, sugan we geus asa kitu ieu dagingna. Mamam enak pokona mah. Mamam enak engging ah. Beuh geus kabayang. Ping-pingna aduh. Dada mentokna Aduh. Jauh, aing ge hayamna kadinya dek neangan ada daun di dieu. Heeh. Kan nang ulah mana-mana. Heeh. Kang nikah. Sia teh nikah aya acara leungit era yang ku si Gondrong. Tah, sorana mah. Nu batu baru ieu mah. Atuh dicacag aing nu boga. Ah, aing. Geus we ayeuna pasrah rek dicarekan. Arek di kumakeun ku pamajikan sabodo ah.
Wah, kajian raya boy, hayam aing kageleng. Di Kang. Kang. Tapi nama euy. Aing mah banyak. Munggahan teh jeung jantung cau deui. Geus ah, pasrah ieu mah. Mang. Wah, Euy, kurang wae mati der mana? neangan hayam. Nah, ayam. Pas teh aing ka dieu teh arek minta daging ayam meureun nu masak-masak. Goblok aing mau bedog jeung naon, jeung meuncitna, jeung nyacagna, jeung ngabagi dua. Terus Ai hayamna eueuh. Hanas geus ngasah bedog, pemajikan geus nyieun bumbu, ai hayamna eueuh. maksud teh? Teh nyaho. Bere meureun tadi. Teh nyaho aing oge bingung. Maksudna dijual kumanehna apa kumaha? Teh nyaho teh ngeulepas tingkah mana? Eueuh hayamna. Eta si Bikang bisa leupas. Jadi kumaha? Bener leupas kumanehna? Heueuh. Itu bolongan atuh eta budak teh. Kemana tuh eta budak naina? Anggus daguan di dieu kayak ka dieu dah balik deui. Loh, aing mah. Aing pusing. Pikiranna mun balik ka ieu mah majikan masih guru tua we. Aduh da kumaha dipilah tua tuh dek oge ayeuna daang dibuyah deui. Aing borong geus bayang-bayang jeung ping-pingna tadi teh. Aduh. Eta budak. Jalan mana aya nih? Asa ngakem congkol di dinya. Mana daging ayam? Kieu Rong, Wah. dieu teh ku aing diteuneun di dieu, neang si Nanang. Terus Pas balik deui teh eueuh. sia malah dicang-cang atuh. Heuh aing poho da sakin atuh arek ngadahar daging ieu keur munggah. Ku careuh apa ku gantangan sing pugu. Teuing aing oge ting anu nyaho. Adi. Mana aing geus janji ka pamajikanna si Nanang dia geus muluk bumbu. Aduh. Sama lain di kurungan atau talian jadi we ku ganggarangan wae bukan meureunan heuh. Majikan aing ge keur balanja meuli bumbu. Aing mah teu diwek-wek aing. Terus dia mungah kumaha atuh dek? Sia teh mungah kumaha ayeuna? Nyaho bingung ah. Aduh, Rong. Kumaha? Aing majikan deka sih bisa diolok gitu make jantung cau ge daekeun. Geus we bere teh jatung cau. Tapi- iwung bere iwung. Tapi dek tuh enak ka pamajikan si Nanang. Karunya gigi muluk bumbu geus atoh teh bahagia. Aduh, Aing aing mah. kumaha tuh pamajikan ke pamajikan geus nyin bumbu. Heueuh nya teh aing bingung. Aduh, tidak aing pusing ye. Oh geus we mah kieu atuh lah. Kumahan, Rong? Dek buka duit ye. Kur ceban-cebana. Atuh moal meunang daging hayam 10.000 mah. Daripada pamajikan maneh ayeuna henteu ngasakan hayam, dah hayam geus eueuh. Kurang melok jaku we. Aduh, Geus. aing Ya, karunya masa pamajikan maneh. Teh kurang kumaha berkorban, kurang kumaha karunya. Yo, teh lan geus tarimakeun. Heueuh gae lah. Kajian ku aing diboikeun lauk nih. Ngeun aing sia kudu malilu. Kemana? Mah aing. Aing sing cara Jelaskeun ka kana. pamajikan. Matat moal. Aing podo. Moal. Bareng teh nya milu sia kayak itu. Dek aya acara jeung pamajikan. Milu. Ente ngajelaskeun ka pamajikan. Oke, urang jelaskeun da leungitna di mana hayam. Nya geus mah hayu urang ke warung we lah ayeuna mah. Emang Rong tujuan Rong belah mana? Eta berharap hayam. Kayak meulina kumaha nya ya cekel duitna. Duh, aing Aing teh biasa meuli lauk kitu. jadi katempuhan kieu euy. Balikeun karunya pamajikan mana? Kedek arek menta sakeureup dua keureup mah. Diangeun geunah meureun. Dan nu penting nama nu puasana nya lain daging-dagingna nya. Oh. Ayo, Tah Ayo ieu. wah ngetah. Ma, Seur. sir. Wah. Wah itu pilihan sama jero empuk. Ma yang lo kejapu. Wah, sia. Sabar mah sakit, Ma. Wah, iya mah. Aya pulangan keneh, teh budi mahi. Ma, geus we tong di pulangan nya. Ada di kana jero we ya yeuh tuh. Mun. Mau di pingpong dak yeuh tuh, senang bonus dak. Nya aing mah munggah teh jeung lauk japuh, aing batur jeung daging hayam, jeung daging kebo, daging sapi. Oh, nasib Gusti meureun. Agung, Dasar wakene nu kieu ge aya dagingan, Nang. lauk. Ya make dileungitkeun atuh dah hayam dewek jadi we teu jadi. Iya, saya maghrib bro, maghrib bari. Ayo, ayo. Balik ah mengasakan. Ma nuhun ma. Teuh, baiklah.
munggahan jeung japu oge yang penting mah puasana we abdo jeung cacap. Iya karak sohib ai. Yo jeruk lah yo. Mah ieu lah 2 poeun. Dek menta deh. Sapotong deh. Ulah Pandek oge meureunnan. Hayang dahar. pan pamajikan maneh balanja cenah tadi. Geus sarua meureun jantung cawe di jeung Menta mah pandesan buku pamajikan eta duit-duit dek sama. Kumaha? Tah, daging hayam tuh jadi nu kieu. Tuh, khanas mamabat dong. Tah, jelema ieu tah nu ngalegitkeun anak. Dagingan eta kitu ge. Geus diukur di dieu gara-gara tuh dah. Assalamualaikum. Iya lain daging atuh ieu malah lauk teri. Lauk teri. Japu. Wah, yang daging urang mah. Kadi heula ceuk. Kadi we. Yang daging urang ngomong ieu. Duh aing jadi tuh enak nang ka ente nang euy. Enggak saya kajian teuing munggah jeung kitu ge yang penting puasana abdo jeung cacap. Tah eta intina mah kieu ceuk. Hayam teh tadi geus dibere hiji yo. Hongan ku si ieu ku si remburan diesotkeun. Poho teu dicangcang. Teu dicangcang. Ceuk dek oge cangcang mun teu kurungan. Ngalaka ku ganggarangan nu aya buukan. Nya atuh leungit. Ya, dengekeun urang teh. Darah bitin geus bara tahun. Maknya lauk asin deui si urang teh hayang daging, Emang can pernah dibere ngasaan dibere daging kira. Enggos, eta lebaran haji. Encan. Da lebaran haji naon? Dang, oge jeung tarasi. Tarasi. Anu bener sih tenang. Tega. Urang mah hayang daging tahun ayeuna mah. Ada nama kieu. Sok dileuwihkeun we pamajikan menyesuaikan langsung ke awewe. Mana nyaho anak awi, ibung. Angeun tah jeung bonteng jeung jantung ngeunah. Solo ulang ngaledek. Bedeng. Pas eta ka mana? Bedeng siap. Kopi nang euy. Oh, mah. Astagfirullahaladzim. Gara-gara maneh. Hayang dilahirkan. Nah. Atuh. Mari deui. Aduh. Naon maneh? Kuburan teh hayam. Lainna lauk teh mana? Dibawa di si eta mah. Angga si ayeuna mah mulai penting ayeuna mah dibere jatah. Nyolek ge moal. Nasib kuki teuing daging teu meunang. Daging atah nama dibere deui mun dimenang jatah pamajikan aduh. Apa sih daging atah ya? Bodo amat aing dang nyapu oge aing mah teu paduli, yang penting aing puasana. Yang penting aing bisa cacap bulan aya namanya puasa bulan kudu cacap ulah kos tahun kamari aing menang 5 poe puasa. Gusti nu agung aduh. Dah aing keneh mandi lah.